Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, wilujeng enjing sadaya. Kumaha kabarna? Bapak harap anak-anak sarehat sadaya. Jeung oge pastina kudu tetep semangat ya. Sanajan ayeuna orang acan tiasa patepung jeung teu acan tiasa belajar di sekolah. Ngan hal eta ulah dijadikeun alasan pikeun orang males diajar. Sanajan di bumi, orang kudu semangat belajar, dan belajar. Anak-anak anu garelis jeung karasep sata acan urang belajar poe ayeuna, mangga urang sami-sami ngadua ka Gusti Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga urang sadaya dipasihan kemudahan ku Gusti Allah nalika belajar. Jeung oge semoga segala penyawat khususnya pandemi Covid ieu sing dileungitkeun meh urang sadaya tiasa belajar normal di sekolah. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang paguneman. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Oke, sekarang kalian tulis di buku kalian naon, naha, dan kumaha. Kahiji naon. Naon anu dimaksud paguneman teh? Paguneman mangrupakeun hiji istilah dina bahasa Sunda anu hartina nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong silih tempas dua arah, dua orang atawa leuwih. Kalimah anu digunakan dina paguneman nyaeta kalimah langsung. Sangkan paguneman bisa dilaksanakeun saluyu jeung anu dipikahareup, aya sababaraha aturan anu kudu diperhatikeun. Aturan anu kudu diperhatikeun teh nyaeta bentesna sora, luhur handapna sora, jeung pilihan kecap anu disaluyukeun jeung lawan nyarita. Jika masih kurang paham, Bapak akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Paguneman adalah obrolan atau dialog dua orang atau lebih yang membicarakan sebuah tema atau topik tertentu. Biasanya kalimat yang digunakan adalah kalimat langsung. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat berdialog dengan orang lain, antara lain pelafalan, intonasi suara, dan juga pilihan kata yang sesuai dengan lawan bicara. Kedua, naha. Naha orang kudu diajar paguneman. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia selalu berinteraksi dengan yang lain. Salah satu interaksi yang sering dilakukan adalah dengan berdialog atau mengobrol. Tujuan dari belajar paguneman adalah mempelajari tata krama saat berbicara, dan agar informasi yang ingin disampaikan ke lawan bicara dapat diterima dengan jelas. Katilu, kumaha. Kumaha contoh paguneman teh? Baiklah,
Sekarang kalian buka buku LKS-nya halaman 5. Bapak akan membacakan contoh paguneman di halaman tersebut. Wilujeng enjing Kang Amir. Enjing Neng Ismi. Bade angkat ka mana atuh Kang? Eta nganggo acuk teh meuni rapih kitu. Iya Neng, akang teh bade nyobian ngalamar pademelan. Sugan wae tiasa katampi. Oh kitu Kang. Bade didamel naon kitu Kang? Ah Neng, bade nyobian heula didamel di pabrik we. Oh muhun Kang. Mugia katampi atuh. Amin. Hatur nuhun Neng. Muhun sawangsulna Kang. Nah, itulah contoh dari paguneman. Sekarang, Bapak akan memberikan kalian tugas. Buatlah sebuah contoh paguneman, temanya bebas, dengan bahasa Sunda. Tulis tugasnya di kertas lembar atau HVS ya. Selamat mengerjakan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.